Ayam ayo nagih kieu teh. Tong hasilna. Hanyuk teh bagian nagih hese. Bismillah we lah. Tong tagih heula ya mah ya kabelah ditu ya. Enggak, itu di luhur biasa. Ya. Teh, mangga. Enggak. Oi. Bang, iya bang. Naon bang? Bang, kata tukang kredit lain. Aku ini dia sedang pakai itu. Sempak kumaha? Dengaranna ungkad. Ungkad eueuh atuh kehet sama ungkad ah. Bale beut udah nyata sempak ungkad gitu ah. Punten. Kosong ge wae. Punten. Di. Tegahkeun opahna eueuh. Mang, cek opah dia di rumah. Berarti aya meureun sopahna di jero. Aya, Mang, opahna di jero. Sekarang nang TV aya we atuh. Aduh, eta budak kakak di bejaan bedegong ka kolot sia. Aing bejakeun eueuh dengan warau si eta mah da. Panah. Tuh opahna nonton TV. Legug sia ku aing mah dibere jajan sia. Bisa. Mahai teh mak ditagih teh salakah kitu nih. Ah, numput wae mah. Bayar moal. Lain kitu, Mang. Bita nu TV teka denge hampura we. Da bade mayar mah atuh. Ayo bayar duit mak. Tuliskeun geus 3 bulan geus katingaleun we, katingaleun. Mana tulisanna? Edit sempak ke can lunas kemari ya. Ulah kali tuliskeun. Salah orangnya can baik, dagoan atuh kaburit mah, yang diberesan mah. Emang sakit gawe naon ka mak? Mau can lunas eta geus 3 bulan, ampun nikah. Bira sempak doang oge. Gawe di Arab, Mang. Can balik-balik ka ayeuna, geus 6 bulan. Ibu budak yang jajan kumaha urang ge pas kelumputan. Oh, sok ngagas atuh mak. Batur teh lagi baik-baik. Ieu teh. Lain kitu, Mang. Da orang teh diri kuduaan yang budak, Mang. Ting karunya we teu ka urang tuh. Tinggalkeun salaki, Mang. Tong nyengir sama diomong teh. Ramjadah. Mak, ulah lewe atuh mak. Nyewa geus kolot. Oh, sukan le urang ngade deui lah. Mau mayar mah. Tadi heula. Ya, Mak. Mak, geus tentang lewe. Tidak gitu lewe ngebobodo doang. Ayo. Aing mah. Ngaragin jelema teh. Ese. Padahal aing teh nyelamatkeun manehna tina hutang heuh. Dan mah aing ganti profesi aing dagang pecel ah.